Ini gendut di badak jepret. Lain ngajak catur teh kan Kado gede jepret. ngajak catur teh kan nuju puasa kan pikirannya nuju puasa mah lapar meureun. Ah, tambah bating dahareun setan, bro. Oh, setan. Dari mama tuh bisa main catur lamun beuteung lapar. Ini setan, goblok. Bating kunti. Ari wanita gitu. Wanita eta Wanita setan. iya Mang Dede wanita ngalaman catur jeung mah teh. Ayo sok. Mawanieun jeung mah. Oh, mawan. Anu kajajeng ucing kekepret. Disireun jeung gajah. Duka tah Pak Ustad tah. Wanieun teh main catur jeung mah teh. Oh, kaple jeung ieu. Anjing. Tuh wanieun. Botol jeung aku aja, Bre. Pak Ustad mah wanieun tuh main catur. Jeung saha? Pak Ustad. Oh, berangkat benar sebelum. Ini bodoh anjing. Siapa anaknya bisa sabar kecil. Bisa. Tapi gapleh bisa ya, matek. Gaplek gampang. Bisa kan, Nek? Gaplek. Kamari oge mah Hiji 2 kilo. kamari mah nyepelekeun ka matek wah moal bisaeun main catur matek mah. Aya pek teh jagoan. Eleh mah. Anjing, atuh ai. Eta gapleh ge aslina bisa mah. Asli. Oh. Cik, kayak nyobaan main. Oh, ai, gua ka dieu anjing. Heeh. Kusia, bawa kusia anjing tah. Amnana dahar batagor. Sok. Meuli batagor ke dipangmeulikeun batagorna. Mangga kumaha sia goblok. Eleh. Di seberang kali bangka sok aku kumaha sia we goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.